Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah petepang dangu di sareng simkuring mangadui muhun. Urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu? Mudah-mudahan kaum dangu sadayana dipasihan kesehatan jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga atuh kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios si utai. Sok yuk. Sewa ratu angin di luareun gua teh mani karasa tarik pisan suarana teh mani handaruan makin lila eta makin ngajauhan deula plus we angin teh teu kadenge deui nu kadenge ngan kur biasa sasatuan peuting nyaeta cingciang jeung cari cangkas. Ari kieu Aceng kaum dangu sadayana sanggeusna manehna ngalungkeun keris leutik teh maehna langsung wae meureumkeun panonna terus nyaranekeun awakna kana dinding guha bari sungutna teh kucam-kucam bari mapatkeun jampe pamakena. Celeger atuh ka dinding guha teh aya nu bruk mani gede pisan atuh Ki Aceng si Bonim jeung bikeno teh langsung wae manehna teh kararageteun. Ari Ki Aceng langsung wae manehna teh nangtung nu maksudna rek ningali eta nu disada. Sancan anggeus kakagetna Ki Aceng teh kaget wae kusabab di hareupeun manehna teh aya nu murag. Atuh Ki Aceng teh langsung wae ningali eta nu murag teh pas ditingali manehna teh tambah kaget wae. Nyaeta keris leutik nu tadi dikirimkeun. Wah, yuk, nah balik deui. Biasana gentara kieu. Kitu omongan Ki Aceng teh. Atuh, Ki Aceng gen langsung deui manehna teh. Diuk deui. Terus ningalian eta keris leutik eta, terus kumaha teh dicampean deui kos tadi. Terus dideangkeun kana haseup meunyan. Pletok atuh. Ki Aceng teh tambah kaget deui kusabab eta keris leutik teh potong jadi 3. Wah, geuningan jadi potong kieu. Wah, kakare dewek mah. Geus balik deui terus ruksak geuningan kieu. Kitu atuh omonganna Ki Aceng teh. Atuh si Bonim gen nalik kitu teh nanya ke bapana. Oh, emang kunaon Pak? Eta kitu. Gandeng sia, ulah loba ngomong. Gitu. Atuh bi anu kaum dangu sadayana maehna teh ningali kitu teh kaget pisan. Da kusabab semenjak maehna ningali pagawean Ki Aceng kitu teh kakarek harita ningali kajadian kos kitu. Bonim, tah pakakas dewek nu tadi dina tas teh bawa ka dieu kabeh. Kitu parentah anak Ki Aceng kan jadi anaknya nyata si Bonim. Atuh si Bonim gen teu lagi lah sieun diamek meureun ku jadi bapana manehna teh langsung nyokot eta pakakasna nu tadi dibawa ti mana manehna. Sanggeus pakakasna dibawa atuh langsung wae ku manehna teh dibikeun eta pakakasna teh ka nu jadi bapana. Oh, perlukeun kabeh. Oh, modalkeun kabeh Pak. Heueuh sok. Atuh kuncilila si Bonim teh murudukeun wae eta barang pakakas-pakakasna Ki Aceng teh. Ku Ki Aceng dipilihan kaum dangu sadayana. Dirinya teh aya paku emas, paku kuningan, terus pedang leutik. Nu terakhirnya eta barang nu berbentuk bantu hideung. Tuh Ki Aceng teh langsung wae nitah wae kasih Bonim. Ki Bonim, tuh di ini
kuha aya baskom kesian ku cai da cai nagen aya didinya cik gitu atuh merentahna Ki Aceng ka si Bonim teh. Atuh si Bonim minta tetalang ke mana teh langsung nyokot baskom nu aya di pojokeun eta guha. Tekung cilila si Bonim teh langsung wae maena teh mawa baskom nu diisian ku cai bodas maena teh. Sanggeus hareupeun bapana laju wae diasongkeun ka bapana. Ku Ki Aceng eta baskom teh ditarima langsung dituna di hareupeun manehna digigireun purupuyan menyan eta. Atuh ku Ki Aceng teh salah sahijina teh pakakasna teh di mandian eta ku cai bodas teh. Pohoy, mana lain kembang teh masih aya keneh. Aya keneh tuh di ditu tadi teh. Da meureun kamari ge teu dipake ku nanaon meureun bapana. Kitu jawaban Nabi Enoh teh. Atuh Ki Aceng teh langsung wae nitah ka si Bonim titah nyokot kembang. Tuh si Bonim gen dititah terus-terusan mainna teh dah henteu ngambek teu pundung teu nanaon da kusabab bapana ngalakukeun kitu teh nyaeta kahayang manehna. Tekung cilila si Bonim teh sebalik deui laju mawa bungkusan daun cau nu isina kembang 7 rupa. Atuh kembangna teh langsung wae dibikeun deui ka Ki Aceng teh. Ku Ki Aceng ditarima eta kembang teh langsung ditaburkeun kana cai anu aya dina baskom. Tuh Ki Aceng teh mulai pakakasna hiji anu kahiji teh nyaeta paku emas kumaha teh di mandian disimah eta paku emas teh terus dielus-elus mesti elus-elus gitu maehna teh langsung ngapatkeun jampe pamakena. Langsung sanggeus ngapatkeun jampe pamakena maehna teh langsung ngadeangkeun deui paku emas kana purupuyan menyan anu husupna teh terus ngabul kaum dangu sadayana da kusabab menyanna ditundaan teh nu rada gede. Tuh Ki Aceng teh langsung wae meureumkeun panonna geus maronkeun panonna teh maena teh langsung mapatkeun jampe pamakena. Teuing naon nu dibaca kaum dangu sadayana. Atuh sanggeus nu dibaca eta paku emas teh ku Ki Aceng teh dialungkeun deui ka hareupeun lawang guha. Geus kitu nu kaduana nyaeta paku kuningan kumaha teh kos tadi dimandian deui kana caikeun deui. Geus kitu langsung maena teh dideangkeun deui kana haseup menyan. Geus dihaseupkeun menyan mah langsung deui dialungkeun ka lawang guha. Anu kaopat nu kalima nu kagenepna atuh kabeh we pakakasna Ki Aceng teh dikitukeun di mandian terus dideangkeun terus liairila langsung dialungkeun ka hareupeun lawang guha. Tapi nu terakhir kaum dangu sadayana Ki Aceng teh nurih jempolna cer atau kaluar getih. Geus kaluar getih kitu langsung diekeun kana batu anu hideung eta. Tapi batu nu hideung eta mah teu dimandian kaum dangu sadayana teu di banjur ku cai eta mah langsung dideangkeun kana haseup menyan. Tapi aneh pas ngadeangkeun eta batu hideung teh haseup menyan teh jadi mulak kacida. Atuh Ki Aceng teh luung we dialungkeun kos tadi ka hareupeun lawang guha. Sia kiru tah turutkeun perintah kami bawa getih nasi utai ka dieu storkeun ka kami. Cik kiru seru atuh haseup di luar di hareupeun guha teh langsung kalaluar. Mani siut-siut cahaya teh mani lain hiji men dua men tilu eta cahaya teh lalumpatna keluar guha. Hai pas di luar guha kaum dangu sadayana kadenge deui angin leuwih tarik nu tadi kos nu tadi ieu mah angin teh mani tarik pisan da kusabab kadenge
di luaran guha teh suara tatangkalan anu sing beletok duka potong duka kumaha gitu seah atau angin teh leuwih seah. Tapi kos tadi deui kaum dangu sadayana eta angin anu gede teh makin lila makin ngajuahan di tempat guha eta lila teu we angin anu gede tadi teh teu kadenge deui nu kadenge kos tadi deui suara bebencek jeung cari cangkas. Ayeuna orang tunda heula caritana Ki Aceng nu keur mapatkeun jampe pamakena anu keur ngirimkeun teluh ka si Utai. Ayeuna urang dicaritakeun di lemburna Cidusun kaum dangu sadayana atuh di lembur Cidusun teh urang caritakeun di imahna Mang Iding. Di imah Mang Iding teh tumben-tumbenan kaum dangu sadayana kadinya teh kadatangan tatamu ku Nyi Romrah jeung indungna terus Bah Encon jeung anakna nyaeta Nyi Keno. Atuh pas sore tadi teh Nyi Romrah jeung indungna teh langsung wae ka imahna Bah Encon terus manehna teh ngajelaskeun tentang masalahna. Atuh meski kitu mah nyaritakeun masalahna ka Bah Encon teh eta indungna Nyi Romrah teh langsung nyerahkeun menta ditulungan ku Bah Encon. Tapi Bah Encon teu sanggup cenah hari kudu kitu mah maena ngan kudu bisa nuduhan ka si Utai. Atuh saenggeus magrib teh beur we arinit ka imahna Mang Iding. Adi di mana Mang Iding kaum dangu sadayana pas kedatangan eta Nyi Romrah jeung indungna terus Bah Encon jeung anakna nyaeta Nyi Keno, Nyi Denok, Nyi Kokom. Punten kaum dangu sadayana Nyi Kokom sanes Nyi Denok nya. Maklum Mang Aduy mah hayang nu denok-denok meureun nya jadi ingetna teh nu denok wae. Pohara ong lajengkeun kaum dangu sadayana. Tumben-tumbenan yeuh aya naon ka dari ieu nya. Abi mah urang masa kareget kieu teh Bah. Aya naon nya tuh Bah? Mani babarengan geuningan eta jeung jurangan rum ka dieu jeung si Neng tah Nyi Romrah terus sareng Neng Kokom di ka dieu. Kitu atuh pananyana Mang Iding ka Bah Encon. Ari Bah Encon langsung wae ditanya kitu teh langsung ungut-ungutan bari ngajawab pertanyaanana Mang Iding. Kieu Ding kuring teh ieu lah tadi teh pas sore teh aya eta tah juragan rum jeung Nyi Romrah terus ngajelaskeun bahwa maneh teh boga masalah cenah. Tapi masalahna teh geuningan kitu berat. Wah, berat naon kitu Bah? Sok atuh caritakeun Bah. Nya Bah, aya naon atuh? Susuganan we lah. Abi bisa ngayekeun carita meureun mere pendapat meureun nya. Da berat kitu mah meureun teu bisa kusorangan meureun Bah. Nya gen abi masih keneh alit lah meureun ari pendapat mah teu ningali dinu leutik tinu gede Bah nya. Bener tai kitu. Atuh kaum dangu sadayana Bah Encon teh langsung wae nyaritakeun nyaeta nyaritakeun tentang pangmaksudanana juragan rum. Langsung we atuh cenah juragan rum teh muja ka siluman cenah tapi dibejakeun cenah siluman eta teh boga musuh ka manusia tuh cenah manusia eta teh nani sakti kusabab hayang naikeun elmuna eta siluman teh menta wadal ti anakna
anu ngadeheus ka manehna. Geningan kitu saha nu muja teh. Ieu mah lain ulah kitu con. Ieu mah syukur urang bisa ieu teh kusabab eta juragan rum geus bisa ngomong kitu geningan. Geningan kitunya berarti kakayaan eta juragan rum teh ti silumannya. Gitu omongan anak Mang Iding nu teu sengaja ngomong keceplosan kos gitu. Atuh juragan rum kan ngadenge omongan anak Mang Iding teh maena teh langsung tungkul beungeutna mani beureum pias pisan. Wah gitu geningannya. Tapi syukur alhamdulillah lamun kitu mah nya. Mun hayang babalik pikir mah, tapi cek abi mah nya bah emang berat bah eta teh urang kudu mutus perjanjian dalam kumaha eta juragan teh aya perjanjian kos nama. Muhun kitu tah tay da kumahanya tuh tulungan tay ibu tulungan ye. Hari utai mah juragan teu tiasa nanaon, tapi keun lah urang pikiran ku sakabehannya. Tai bener abah gen satuju tah gitu teh, tapi utai kumaha sanggup. Ya mudah-mudahan bah urang usahakeun we, mudah-mudahan utai tiasa. Urang ngadoa, urang menta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bah da nanaon gen anjeunna anu bisa ngaijabah doa urang sadayana teh. Sabab matak ulah lah ari menta-menta nanaon teh ulah ka bangsa nu karitu mendingan menta mah kanu kagunganana we nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu atuh omongan si utai teh. Ari juragan rum ngadenge omongan si utai gitu teh maena teh langsung tungkul bari ngageren tes nah hatena. Eta si utai teh mani bener pisan kumahanya da uring mah hayang babalik pikir hayang normal hirup teh kos batur. Kitu kerentesan hatena juragan rum teh. Keraranteng ngobrol kitu kaum dangu sadayana kadenge di luaran imah Mang Iding teh aya suara anu ngabledagna teh kos guludug. Tapi ari guludug masna suarana teh henteu kitu teuing. Ieu mah aneh suarana teh ngajeleger. Meureun zaman ayeuna mah meureunnya kos petasan meureunnya suarana teh kos petasan eta geunian lamun ieu teh nu budak cenah kitu. Lamun zaman ayeuna mah gitu. Da kapungkur mah duka aya duka teu ayanya kaum dangu sadayana. Aduh intermezzo we kaum dangu sadayana nya. Sok wang lajengkeun deui. Jeleger atuh di luareun imah Mang Iding teh kadenge suara anu ngajeleger. Atuh bancon gen langsung ngomong wae eta ka Mang Iding teh. Aya naon eta nya? Eta suara naon, Ding? Luka bah suara naonnya mani kitu geningan suarana teh. Tai coba tuh tai tingali atuh wang tingali we tayu. Hayu mah atuh kaum dangu sadayana kabeh anu di imah teh langsung keluar. Pas mukakeun lawang panto relek we panto teh muka gebeg we atuh eta anu keluar teh ngagebeg kusabab di kajauhan teh aya cahaya
anu nuju ka imahna Mang Iding. Ari si Utai kaum dangu sadayana maena teh langsung wae rikat. Maena teh muka mata batina beus we katingali. Eta cahaya teh nyaeta keris leutik. Tapi batin si Utai teh ngomong eta keris leutik teh lain sakeris-kerisna, tapi keris eta teh kiriman teluh nu ditujukeun ka imahna Mang Iding. Mang, geus Mang dari ieu nya. Ke Utai rek hareup ye. Cicing nya Mang. Ka sadayana ye. Tingali we di dieu nya. Atuh lamun alim ningali mah mangga we kalalebet. Cut atuh si Utai teh langsung wae maneh teh keluar kaburuanna imah Mang Iding. Geus kitu anu kabehanana teh da kusabab sieun meureun panasaran, tapi gedena panasaran meureun nya mahna teh da rasup ka jero imah ngankur tina lawang panto ningalikeun ka si Utai. Ari si Utai kaum dangu sadayana mahna teh cri gue loncat ka luhureun imahna Mang Iding. Di luhureun imah Mang Iding teh mahna teh nya dihateup teh ningali kana cahaya eta. Atuh si Utai gen langsung wae mahna teh meureumkeun panonna terus babacaan mapatkeun jampe pamakena. Geus teu selila si Utai teh matana teh dibuka deui. Pas cahaya tang deketan atuh si Utai gen langsung wae cahaya eta teh ditiup. We atuh cahaya eta teh ditiup. Tapi aneh kaum dangu sadayana eta cahaya teh balik deui mani cepet pisan. Syuk we atuh cahaya teh balik deui ka asalna mani cepet kaum dangu sadayana. Tuh si Utai gen bari ngomong, cik sia kuring mah teu wauh jeung nu kitu teh. Cik balik sia kanu nyieunna. Kitu omongan si Utai ka cahaya eta. Atuh si Utai gen langsung wae geus ningali kitu mah mahna teh loncat ka handap deui. Geus ka handap mahna teh langsung asup nu maksudna rek asup ka imahna Mang Iding. Tapi Mang Iding pasti lawang panto teh mahna teh nanya wae ka si Utai teh. Wah, Tai, eta cahaya ka mana, Tai? Teu ka mana-mana Mang, da urang mah teu wauh jeung nu kitu. Sina balik deui we ka nu nyieunna. Wah, tapi teu bisa, Tai. Teu bisa kitu. Teu bisa kumaha kitu Mang. Waktosna seep. Eueuh kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui carios si Utai ieu. Ka kaum dangu sadayana hapunten nya kana caritana si Lalampahan si Kuncir sareng ka caritana Kebon Tiwu. Ayeuna Mang Aduy cenah loba nu nyuhunkeun cenah ayeuna mah difokuskeun heula ka si Utai nyampe ka direngsekeun cenah nyampe ka tamat cenah carita si Utai teh. Atuh Mang Aduy yen ari kitu mah sok we. Ayeuna mulai teh ayeuna mah carita Lalampahan si Kuncir jeung Kebon Tiwu teh ruang tunda heula. Ayeuna mah ruang rengsekeun heula cariosna si Utai nya ka kaum dangu sadayana. Atuh Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten pilih dongeng si Utai ieu seueur pisan kakiranganna. Amit mukur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.